Nunamina pajajaran anyar teh ngadeg gitu. Nah, kila-kilana tos ayanya. Tos aya tuh da. Akhirnya mah disebut Sunda mimpin dunia teh ayeuna. Tah eta nya. Mudah-mudahan lah. Da ieu oge di Sunda digerok, Sunda digerok, Sunda ngahampura. aya gurilaps.com wilujeng wengi haturan wilujeng sumping aduh mending ngagurilap ieu nya. Mah damang Kang Dudi. Alhamdulillah pangesto aduh Ya ke haturan Sukabumi ya. aduh ti Sukabumi tuh aduh haturan kumaha sehat Alhamdulillah sehat. nya. Nah nuju obahnya nuju ngised zaman teh. Obah zaman cenah teh. Manus obah zaman teh ngadegna pajajaran anyar. Iya Kang eta aduh situasi teh. Mohon Ya leres. memang iya palalaur rada palalaur. Tapi da ari terus di Galunggung malah mal ulah hariwang. Iya teh wangkongan teh asa dejavu nya da kapungkur ge asa kabahas ieu teh perkawis ieu teh tah ayeuna ya ngawitan ya karaos gitu karaosnya Karaos nya. karaos. Kang abdi ngobrol tepang sareng Pak ieu di Bandung teh Pak Dokter Andi. Mohon. Anjeunna alumni Unpad ngobrol. Jadi memang karena situasi ekonomi dunia Amerika mau ambruk, jadi memang tidak ada pilihan mereka ngajukan tantangan. Jadi memang perang teh menjadi kebutuhan gitu jadi karieuhan teh. Jikeun ngarontokeun negara-negara supaya tetap jadi naonnya eueuh pilihan cenah gitu analisa. Tapi ari ke urang mah keun zaman keur obah meureun berubah gitu. Tinggal urang meureun ngaranna teh ngajagi wewengkon, ngajagi nilai-nilai keaslian anu bisa mempertahankeun tina situasi makanya ngadeg akhirnya mah nu namina pajajaran anyar teh ngadeg gitu. Nah, kila-kilana tos aya nya. Tos aya tuh da. Akhirnya mah disebut Sunda mimpin dunia teh ayeuna. Tah eta nya. Mudah-mudahan lah. Da ieu oge di Sunda digerok, Sunda digerok, Sunda ngahampura. tah eta. Da Sunda mah kitu nya, lair aisan gitu tah. Mising kumaha ieu Heeh. ge angger da sadaya baris baris dirangkul, Heeh. diajak sesarengan, hayulah orang ayang-ayanggu